Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mujizat tinggal mujizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan kateangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dia 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mujizat jelema buhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana si Aman? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah naonan aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kudu tambah edan ya wari sia daek teh ngomong kos kitu grokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya Edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita, coba mada yang naon? Caritakeun ku Kangjeng Nabi, kaulah dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bere oleh-oleh terus tangga ku harita. Tiraha eta mah bejakeun jam sakitu balik, pepet mau subuh. Kira-kira sabaraha jaman mah? 2 jaman lah. Eta pan sahabat kararieu eta. Mad Aisyah ngomong ku keterlaluan ting bener ge Rasul Allah tuh laki kituan ting mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing we geus lain percaya pan tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ya Abu Bakar ya coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu ku aing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana bapami jeung Gusti Allah cenah cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kikituanan Bakar aduh anta gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui